Assalamualaikum baraya. Alhamdulillah ayeuna mah unggal dinten teh dilungsurkeun wae hujannya. Soalna sim kuring ge moe suluh teu kaur garing kalungsuran wae hujan. Bari ieu teh kaleresan nuju teu gaduh suluh garing kanggo nyangu ieu ge nuju moe cangkok kenging mulungan ti susukan hoyong sina tueus heula. Kulantaran bari disimpen kana seangan sugan atuh dinten ayeuna mah panas engke sonten urang ampihkeun. Kieu baraya ari masak dina hawu teh kedah milarian wae suluh unggal dinten kukurilingan ka Gunung Batur milarian pangpung gararing anu raragan atanapi barang-bang anu laragan. Padahal mah kamari teh nuar kainya seueur suluhna tapi tebih nyanakna katambih di ditu aya nu peryogieun suluhna deui. Sok seueur anu naros ka sim kuring kanggo naon mulungan wae suluh ko jaman ayeuna mah serba ku listrik saurna teh. Nya ku sim kuring teh diwaler muhun puguh raos ami sagala instan mah. Tapi sim kuring mah resep nyangu dina hawu naraskeun pun emak. Sim kuring ge kantos ketang masak ngangge listrik tapi asa kumahanya buhan teu biasa tuang sangu kenging masak dina listrik. Katambih deui murangkali sim kuringna teu patos senengeun. Keur mah sim kuringna nyalse teu kawas batur saribuk di daramel jadi aya waktos kanggo masak dina hawu. Tuh nya baraya seanganna ge kosong. Ieu ku sim kuring keur ngampihkeun babangkot baraseuh kenging mulungan basa aya hujan ageung katambih angin jadi seueur barang-bang laragan. Da disimpen wae di luar kahujanan wae. Bari ieu teh sim kuring sakantenan nuju masak. Da pun bojona nuju nyeuseuh acuk baraya.